lah. Dua. Ayo, ayo geus urang ngadu ya. Oh, benang hiji, ayo. Semua pelit ini main teh. Ayo. Ayo tuh. Geus urang mah sok. Benang euy. Buru ngareure teh. Lagi ya. Dia siapa pelit? Siapa kurang ya, Pak? Eta sok sia pelit pukul aing kok. Aduh. Kemana ya? Eta kamana ya? Ya, bieunya kieu. Teu urang mah teh. Mana kapikeun tok pelit mah teh anjing. Pasangkeun di pasang. Lagi hareure wae. Salah geus dikeun gua. Putus nih terus kenapa ganti AA Stefan William tanya nyi tanya teh kunaon nyai ayeuna tuh bisa ngahargaan kana kanya AA kenapa neng yang putus membuat hubungan nama tona bebek ibu betona nih ayo ja pusing aing lah aing lah dia nyirup lah banyak lah aduh bu hanya budak frustasi we juga nanti. Terus sampurna kesembur diri aing bro. Bakal daya ieu. Teh keur mah aing para rusing teh. Hadon kanya di jadi runtak. Naon di sia? Majedog di dinya. Oke. Maruk nami kanya teh kusuluh meureun ku HP aing teh kanya teh. Ayeuna aing nyaah. Jadi harga anteungeuna aing. Kurang kumaha aing nyaah. Kumaha aing aduh kudu kumaha atuh Gusti sedengkeun aing teh nyaah ka manehna teh ayeuna ngan saukur dinya nyeri ungkul frustasi ku awe aing teh mika nyaah teh ku hate lain ku suluh atuh hargaan aing teh jahilan ku aing paingan SMS tara dibales nanda bae tara dibales di telepon sebut teleponnya kok aing melalaki na urang mana aing mah leukeun ku aing pokona mah saha-saha oge lalakina ku aing bakal beunang sia lelep kanya urang ka maneh teh setelah aing ayeuna mah geus kieu mah percaya kanu ngaran cinta teh cinta tai lah naon kanyataanna mah ukur ka nyeri aing tak ukur jadi lu goblok sia ya ngaranna nikmatna hirup teh iya entak subuh kana betul nikmat ya
Naonan jelema teh nira riweuh gitu ke dieu direk naik. Naik teh rasa maksa urang kita. Jarang ku atas. Aing saurang aing tak aing rek potong. Baredan ieu jelema ieu. Heh tadi dag berdua wae. Mulai jauh ya. Sugante eueuh mohon di dieu. Ente nanaonan aing nira riweuh gitu. Tadi aya nu ngadat di handap hidup saha. Cukup aing itu. Oh, anjir acara bulan sih kenal. Acara bulan. Mohon menikmati hirup aing mah. Fungsinya deh frustasi itu sudah. Itu mah burung. Mau tanya wan. Naik. Kemudian belakang kemudian. Kita belakang buru. Wah aing rarungsing hayo ngadon di jailan. Tenang lu. Tenang ceteh. Emang adat mah. Awas ya ku aing. Abunang sia. Eta kumaha sedokok ge? Kok sama mau bedog? Mau bedog tenang eta mah dahan heula cau dahan. Aing sendi kadek Kadek kayak orang sampurkeun urang aja. Sampurkeun sampurkeun atuh ayeuna. Kayak makan cau ya. Ya tangkal ge heuli wae itu sedekok keur ngadat tuh. Ayo tuh. Ayo pro sampurkeun ah. Mana gitu jelema teh maloyong. Kayak met tuh. Astagfirullah ya jelema. Mau bedog sih mah euy. Heeh tenang. Mana jelema teh? Ieu teh. Cumur teh kamarana barudak teh. Kencang beunang ku aing. Wow, cinta lah monyet teh. Cungur hungkul. Aduh kumaha ininya. Aduh. Jelema anu besar kalian. Jadi kieu, tinggal aja. No. Cumur sia. Goblok teh. Aing tengah barudak edan. Di kumaha ieu? Di kumaha? Awas ya. Ari ente kunaon? Iya saruana. Sayang Sayang cinta bah. Cinta sayang. Sayang. Ngadon karian ka aing naon maksudna ieu? Umur saya. Ente udah adat wae ke barudak. Cicing lah. Iya aing keur mah aing teh putus cinta ayeuna ku sia di karya kieu.
Aing teh kudu kumaha tuh dami kanya ka awewe eta teh ayeuna ngadon teu dihargaan pisan kanya urang. Pusing urang teh kana hulu teh ayeuna katama ku barudak eta teh aing tadi diperosotkeun. Heeh, ayeuna mah kieu. Kieu kumaha teh? Dunia teh luas. Sikana loba tuh di luar ge. Baik narima ka ente. Kitu ge ari daekeun kitu ge. Ningali situasi ieu na teh deh. Situasi juga heeh. Papuan teh juga turun teh emosi. Geus ayeuna mah tong kaleuwihan teuing. Mika cinta teh anu kudu leuwih mika cinta mah ka Gusti Allah penta kanu bogana insyaallah. Saku kumaha oge ente. Baik kitu mah tuh urang ridho lillahi taala ikhlas eta awewe usaha saha. Kudu ridho atuh. Ridho eta mah urang teh dilepaskeun we. Oh, nyata intina mah barudak teh meureun ngahibur tadina mah ngan kalah kembali kitu meureun keur main teh pusing. Wae nama aing sadar mah udah adat deui aing misalnya mah aing dilepaskeun. aing dilepaskeun ieu. Nyata yang lepaskeun. Geus anu mah. Guru tuh teuing. Ayo anu mah urang tenangkeun satena. Aya anu mah ngilu ah. Sampurasun kabarayaan aking hatur nuhun. Kan otot manteng karena film Anaking Sunda. Aya tuh ngomong din, Nah, siap. Jangan lupa like, komen, share, share. Tong hilap kerekam. Anaking Sunda. Jos lah gitu lah.